Halo guys, ayeuna sim kuring nuju bade ngadamel gambar 2 titik hilang. Ya, ngagambarna dina bor we supados rada ageng aya mah cuman ayeuna ngagambarna teh nganggo spidol, benten sareng biasana nganggo pensil sareng drawing pen. Mimitina tadi ngadamel heula garis tengah, menentukan titik tengah nyata tina sudut ka sudut ngagaris ulah kandel teuing meh gampil dihapus. Teras ngedamel 2 titik hilang ya, teras main garis penggarisna nganggo sapu da penggarisna teu aya. Nah, teras tos kitu teh kurang kandelan heula garis anu bade dianggo, nu teu kaanggona hapus. Tambihan arsir supados rada kandel. Tos rada kandel kitu teh ngedamel deui ieu teh pantona ya, api-api nama panto we heula atulah. Tos kitu teh ngedamel garis deui supados katingali aya jandelaan. Ya itu ceritana teh gedung ya. Gedung tuh rada kandel, tos kandel ngadamel deui gedung deui supados katingali 2 titik hilang. Lamun hiji bae mah namina hiji titik hilang. Nah, tos kitu teh tos di kandelan mah teu hilap aya gambar anu murangkalih tos beres, tong hilap diapresiasi. Keren lah gambarna beres dikarjakeun, mugi-mugi ngartos tos lah kitu we nya.